Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita Awali SPD. Saya mengajar di SMK 1 Majalengka dengan mata pelajaran Bahasa Sunda. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yakni materi dongeng dengan judul Kumaha Diajar Dongeng Sunda. Oke, selamat menyaksikan. Dongeng teh naon cenah dongeng teh nya dongeng teh nyaeta carita rekaan anu mere kesan pamohalan disebutkeun secara lisan ku cara tata lepa. Jadi kusara omongan tata lepa teh berarti ti hiji jalma dicaritakeun deui ka jalma sejen. Didinya aya kecap pamohalan. Naon artina pamohalan? Pamohalan teh artina teh teu asup akal. Jadi dongeng teh mangrupa carita rekaan anu teu asup akal disebarkeun secara lisan atanapi omongan ku cara tata lepa atau dicaritakeun ti jalma hiji ka jalma sejenna. Nah, di dieu aya ciri-ciri dongeng. Nah, ciri dongeng nu kahiji nyaeta dongeng teh mangrupa carita anu ukurana pondok. Nah, carita nu ukurana pondok teh nyaeta carita nu langsung tamat biasana mah teu mangrupa per episode tiga novel gitu. Ya mah mangrupa carita nu ukurana pondok eta nu kahiji. Nu kadua aya unsur pamohalan cenah teu asup akal. Contoh unsur pamohalan dina dongeng nyaeta dina dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Didinya dicaritakeun si kuya jeung si monyet teh bisa nyarita jiga manusia atanapi paripolana bisa nyarita jiga manusia. Tuluy nu katilu nyaeta nyebarkeunna secara lisan atanapi omongan. Nyaeta ku cara tata lepa. Tata lepa teh nyaeta diomongkeun atanapi dicaritakeun ti hiji jalma ka hiji jalma sejenna. Nu kaopat teh nyaeta aya anonim. Nah, anonim teh teu kanyahoan saha nu ngarangna dongeng teh. Ujug-ujug bae geus aya atanapi ujug-ujug bae geus carita dongeng teh geus nyebar ka sababaraha jalma. Terus kunaon dongeng seueur versina sabab tadi disebarkeunna secara lisan ku cara tata lepa. Jadi loba-loba versina aya versi dongeng A, versi dongeng B jeung sajabana. Tah ayeuna simkuring bade ngajelaskeun papasingan dongeng. Naon cenah papasingan dongeng teh? Pami dina basa Indonesia namina teh jenis-jenis dongeng. Nah, jenis dongeng nu kahiji tah papasingan dongeng kahiji nyaeta fabel. Fabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatuan anu paripolana jiga manusia. Contona sakadang kuya jeung sakadang monyet. Kunaon disebut fabel? Sabab di dongeng teh dicaritakeun paripolah si kuya jeung si monyet teh jika manusia, contoh bisa ngobrol, bisa nyarita, bisa si kuya bisa lempangna tegak jeung sajabana. Tuluy parabel. Parabel teh nyata dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa anu rada mahiwal. Mahiwal teh beda ti batur. Nah, contohna si Kabayan. Di dieu di dongeng ieu dicaritakeun si Kabayan karakterna nyata rada mahiwal, nyata sok males pika sebelum batur, kadang sok pika lucuan batur. Tuluy aya pamuk. Pamuk teh nyata dongeng anu nyaritakeun kasaktian jeung kagagahan hiji jalma. Contoh Raden Kian Santang. Kunaon disebut pamuk? Sabab Raden Kian Santang teh bisa sakti nyata bisa napak sancang atanapi napak dina cai. Tuluy aya babad. Naon babad teh? Dongeng anu aya hubunganna jeung unsur sejarah. Nyaeta contohna babad Limbangan. Berarti nyaritakeun sejarah Limbangan. Tuluy aya sasakala. Nyata dongeng anu nyaritakeun asal muasalna hiji tempat atawa kejadian, bisa tutuwuhan, bisa sasatoan. Contohna Gunung Tangkuban Parahu. Berarti nyaritakeun asal muasalna Gunung Tangkuban Parahu. Tuluy aya dongeng mitos atanapi mite. Nah, mitos jeung mite mah nyata dongeng anu masih percaya kana hal-hal anu dianggap gaib. Contohna Nyi Roro Kidul. Tah lamun di Majalengka aya mitos di daerah Sukaraja nyata teu meunang nanggap wayang. Nah, eta namina ge mitos, percaya teu percaya tapi sok kejadian. Lamun bade percaya tapi teu aya buktina, tapi lamun teu percaya sok we aya kejadian. Eta simkuring tos ngadugikeun papasingan dongeng. Mangga nu salajengna. Nah, salian ti papasingan dongeng abdi oge bade ngadugikeun tapi ngajelaskeun nyata unsur intrinsik tina dongeng. Unsur intrinsik nu kahiji nyata jejer atanapi tema. Biasana disebut oge ide pokok dina carita atanapi dongeng.
Nu kadua aya latar atanapi setting nyaeta tempat, waktu, jeung suasana dina carita dongeng. Katilu aya galur atau jalan carita. Galur teh jalan carita. Galur dibagi tilu nyata aya galur maju merele atanapi merele nu nyaritakeun ti awal nepi ka akhir. Nah, galur mundur atanapi flashback nyaritakeun zaman sateu acana atanapi zaman baheula. Terus aya galur campuran nyatanya bisa galur maju jeung galur mundur. Terus aya palaku. Naon palaku teh? Anu jadi lalakon dina carita. Palaku dibagi tilu. Palaku nu kahiji namina antagonis. Antagonis teh nyata palaku anu miboga sifat anu negatif. Nah, negatif teh misalkan jahat, terus nate bedegong jeung sajabana. Aya protagonis. Protagonis teh anu jadi lalakon atau tokoh utama biasa nama anu sifatna positif. Contohna nu bager pika nyaaheun batur. Tah nu katilu nyata tritagonis. Tritagonis teh nyata palaku anu jadi panglengkap dina eta carita. Tuluy nu kalima nyata aya amanat. Naon amanat? Amanat teh nyata pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Tah eta mangrupa unsur intrinsik dina dongeng. Tah tadi sadaya tos ku abdi didugikeun dongeng teh naon, teras nate aya ciri-ciri dongeng, aya papasingan dongeng sareng unsur intrinsik tina dongeng. Mugi-mugi aya manfaatna kanggo sadayana utamina kanggo siswa-siswi di SMK hiji Majalengka. Hatur nuhun pisan kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan atanapi aya nu kirang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu hilap di follow Instagram sareng YouTube-na. Hatur nuhun, mangga.